Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Dina kasempatan ieu, yuk urang diajar bahasa Sunda sareng Bu Neten. Dina bahasa Sunda sakumaha bahasa Indonesia aya huruf nyaeta huruf vokal jeung konsonan. Tah huruf vokal mah nyaeta aya a, i, u, o, e pepet, e taling, sareng e. Tah ieu dina basa Sunda nu ngabentenkeun sareng basa Indonesia nyaeta aya e dina basa Sunda. Salajengna kumaha nyeratkeun huruf e taling, e pepet, sareng e. Tah, urang diajar sareng ayeuna nya. Nulis e pepet, e taling nyaeta biasana di luhurna nganggo curek dina luhur e na teh. Contona bebek. Dina bebek huruf e na nganggo curek di luhur. Besek, keresek, kemper, letah, beas, berehan, awewe, bentes, meser, epes meer, lepet, kasep, kerek. Kumaha ayeuna upami e pepet? E pepet mah di luhurna teh nganggo curek dina e na teh. Contona dina kecap bengep, bebek, besek, belet, kembang, sentak, lemes, sebel, wilujeng, sendal, lemper, sembah, sareng kecap-kecap liana seueur keneh. Kumaha ayeuna nyeratkeun e? Tah upami e mah aya u. E sareng u digabung dibacana janten e. Lepet, leuweung, geget, beureum, peuyeum, seuneu, reueus, neundeung, geuleuh, beuleum, peureum, leumpang, leungeun, beteung, seukeut. Tah, ieu nu ngabentenkeun. Jadi anu ngabentenkeun antara e taling, e pepet, sareng e eta kumaha urang ngucapkeunana, ngedalkeunana. Urang sering ningali aya kasalahan anu sok nyampak lamun nulis. Misalna wilujeng diseratna wilujeung. Tah, seueur anu masih nyerat wilujeng teh nganggo u. Padahal kedana mah wilujeng mah teu nganggo u sabab ieu ena e pepet. Kumaha ngabentenkeunana? Ngabentenkeunana tinggal tina sebutan we wungkul. Sanes wilujeng tapi wilujeng. Wilujeng sumping kan jeng. Nah, jeng mah e pepet. Nah, kumaha lamun jeung? Jeung misalna Andi jeung Udi, tah jeung bareng misalna eta nganggo u, entong jeng, entong nulis nang nganggo e pepet tapi nganggo e.
mah nuliskeun keur. Nuliskeun keur ulah nganggo pepet. Pepet mah dibacana ker. Dikeun ker kerek. Tapi lamun keur ibu ngadamel kue keur nyuguhan. Nah, keur kara nganggo u. Nulis lempang. Nah, lempang oke nganggo u. Entong lempang, entong nganggo pepet. Betah. Nah, betah kenapa nganggo pepet? Ulah betah. Ulah nganggo u. Lamun nganggo u dibacana betah. Kan kadahna betah. Sakitu ti Ibu, mudah-mudahan tiasa kahartos tur kapayuna henteu lepat deui dina nyeratkeun taling pepet sareng teu. Hatur nuhun. Yuk urang pupusti basa Sunda, basa Indung urang sarere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.